Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun simkuring tiasa sajat nikah. Simkuring ngawakil ti kelompok hiji nu baris medar materi ngeunaan pakeman basa atawa idiom. Anu tujuanna pikeun nyumponan pancen mata kuliah pendidikan bahasa Sunda berbasis IT ku kersana Ibu Opah Ropiah MPD. Di dieu simkuring oge bade ngawanohkeun saha wae anggota nu aya di kelompok hiji. Nu kahiji aya Ulfa Aulia Febriana, anu kadua aya Tia Sarsajat Nikah simkuring nyalira, nu katilu aya Hilda Maulida, nu kaopat aya Khairin Inayah, nu kalima aya Delia Julianti, anu kagenep aya Rio Agustriana, sareng nu katujuh aya Andika Maulana Yusuf. Nah, materi pakeman basa atau idiom dikhususkan pikeun tingkatan SMP atau MTS kelas 8. Jadi oge aya KI, KD jeung indikator pembelajaran. KI atau kompetensi inti mengidentifikasi kekayaan bahasa Sunda seperti kosakata, idiom, dan bahasa media sosial melalui beragam media dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Salajengna aya KD atau kompetensi dasar, menafsirkan kekayaan bahasa Sunda seperti kosakata, idiom, dan bahasa media sosial yang berkaitan dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan melalui beragam media. Nah, anu terakhir aya nu disebut indikator. Dina indikator ieu tujuan diajar pakeman bahasa atau idiom supaya murid bisa maham kana wangunan pakeman bahasa atau idiom, bisa mikawanoh sawatara pakeman basa anu ilahar sok dipake nyarita dina kahirupan sapopoe, bisa ngaidentifikasi pakeman basa anu aya dina jero wacana, bisa ngabedakeun babasan jeung paribasa, bisa mikawanoh ciri-ciri pakeman basa, jeung bisa maham kana fungsi pakeman basa dina kahirupan sapopoe jeung dina media sosial. Dilajeng kana materi nyaeta naon anu dimaksud pakeman basa. Pakeman basa sok disebut oge idiom, tina basa Yunani idios, hartina sorangan, mandiri, khusus atawa khas. Harti anu kapanggih dina pakeman basa atawa idiom disebut harti idiomatik. Jadi bisa dicindekkeun yen pakeman basa teh nyaeta wangun basa anu khusus termandiri sarta harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna nurutkeun harti tata basa atawa harti nu dikandung ku unsur-unsur pangwangunna. Maham sarta mikawanoh pakeman basa. Pikeun maham sarta mikawanoh pakeman basa, pek hidep baca sarta tengetan wacana ieu dihandap. Dina wacana anu tadi, urang manggihan sawatara babasan jeung paribasa. Nyaeta jati kasilih ku junti, hade tata hade basa, hade gogog hade tagog, somea hade kasema, jeung tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Ieu babasan jeung paribasa teh kagolongkeun kana pakeman basa. Nyaeta ungkara anu kecapan jeung hartina geus matok tur teu bisa dirobah deui. Salajengna aya naon bedana babasan jeung paribasa. Ari babasan teh ungkaran parondok mangrupa kecap katantenan. Hartina secara umum ngagambarkeun kaayaan atawa pasipatan jalma. Umpamana pejit koreseun, beteung anjingeun jeung sajabana. Ari paribasa mah ungkaran panjang mangrupa kalimah sarta ngandung harti anu leuwih jero, mangrupa nyaeta aya mangrupa pepeling atawa falsafah hirup. Umpama bae ngajul bulang ku asiwung, mesek kalapa ku jara, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok jeung sajabana. Dina omongan sapopoe eta babasan paribasa teh sok dipake naha pikeun mamanis basa atawa pikeun ngentebkeun maksud nyarita.
geura titenan ku hidup ieu contoh-contoh kalimat dihandap anu ngagunakeun babasan jeung paribasa. Kalimat anu ngagunakeun babasan. Hiji, ulah atah anjang atau atuh ari ka dulur teh lis bisi matak teu wawuh. 2, leuh kayungyun ku galih mah ampang birit tara ngaengkeun ari dititah teh. 3, kahade ulah kena boga prestasi tuluy gede hulu ke batur teu reseupeun. 4, ieu jadi jalma mah kudu bodo alewoh da tatanya ka batur ari teu bisa teh. 5, Mang Opik mah hejo tihang pipindahan bae bangun teu betah lila di hiji tempat. Kalimat anu ngagunakeun paribasa. Hiji, ulah awun tah ari boga rezeki teh kudu bisa ngeureut ngeundeun ngarah aya simpenan keur poe isukan. 2, sing getol bae diajarna ujang geuning paribasa ge lamun keuyeng tangtu pareng ku saonconan mah bakal kawatal nu dipimaksud. 3, ulah sapihak ari nyieun kaputusan teh kudu leuleus jeujer liat tali bisa ngayunkeun kahayang nulian. Salajengna adean ku kuda beureum dik-dik mah pakaian keren tapi meunang nginjem ti batur. Salajengna urang Cibodas mah akur sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak bebarengan silih rojong dina migawe naon-naon oge. Bukan contoh-contoh anu sejenna katut jeung hartina. Anu kahiji nyaeta amis budi. Hartina hade budi atawa teu weleh seuri ka batur. Anu kadua nyaeta amis daging. Hartina babari borok. Anu katilu nyaeta ayam tengteng. Hartina seneng hate atawa teu boga kasieun atawa kahariwang. Anu kaopat nyaeta babalik pikir. Hartina sadar tina kasalahan. Anu kalima nyaeta bengkok ti korok. Hartina teu kabagian daharan lantaran telat datang. Anu kagenep nyaeta beak dengkak. Hartina geus ikhtiar rupa-rupa tapi teu hasil. Anu katujuh aya berat birit. Hartina kedul atawa hasil ditita. Anu kadalapan aya buntut kasiran. Hartina pedit atawa korek. Anu kasalapan aya cuot kahareup. Hartina geus kolot. Anu kasapuluh nyaeta dog-dog pangrewang. Hartina saukur atawa omongan panambah. Anu ke-11 aya ilmu ajub. Hartina mempatahan batur bari soranganna teu bener. Anu ke-12 aya epes meer. Hartina babari ceurik atawa babari beungas hareupan. Anu ke-13 aya gantung denge. Hartina anggeus anu didengekeun. Anu ke-14 aya gantung teu reuyeun. Hartina henteu cacap barang dahar lantaran kadaharanna kurang. Anu ke-15 aya getas harupateun. Hartina babari luduh atawa ngahukum. Anu ke-16 aya gurat batu. Hartina mawa karep serangan. Anu ke-17 aya hampang leungeun. Hartina babari neunggeuh. Anu ke-18 aya handap lanyap. Hartina ngomongna hade padahal maksudna ngahina. Anu ke-18 aya hariwos bojong. Hartina ngahariwos tapi kadeng ku batur. Anu ke-20 aya haripet ku tuturieun. Hartina babari kepincut ku pangabita. Anu ke-21 aya hawara bibir. Hartina bebeja ka batur samemeh di pigawe. Anu ke-22 aya heuras ganggarong. Hartina ngomongna kasar. Anu ke-23 aya heureut pakeun. Hartina saeutik pangaboga. Anu ke-24 aya indit sirib. Hartina indit sakulawarga. Anu ke-25 aya kawas gaang katincak. Hartina jempe teu ngomong. Sangkan hidup leuwih paham kana babasan jeung paribasa ieu dihandap ditembongkeun contoh-contoh anu sejenna. Katut hartina. Pek baca sareng tetenan. Paribasa anu kahiji, adat kakurung ku iga. Anu miboga harti, adat atanapi kalakuan anu goreng sok hese dirobahna. Anu kadua, agul ku payung butut. Anu miboga harti, agul ku turunan atanapi ku kaluarga sorangan. Anu katilu, asa mabok manggih gorowong. Anu miboga harti, boga kahayang aripek aya nu nyumponan atawa aya nu mere jalan bari teu disangka-sangka. Anu kaopat, aya cukang komo mentas. Miboga harti aya jalan tapi kalaksana anu dipikahayang.
Anu kalima, banda tatalang raga anu miboga harti harta teh pikeun nulungan raga atanapi awak. Anu kagenep, batok bulu besi madu anu miboga harti katenjo luarna atanapi awakna siga nu goreng padahal jerona atanapi hatena alus. Anu katujuh, bengkung bekas nyalahan nu miboga harti robah tingkah laku keur budak alus ari keur kolot goreng. Anu kadalapan, bentik curug balas nunjuk nu miboga harti resep nitah kabatur. Anu kasalapan, buruk-buruk pepanjati anu miboga harti najan gede dosana ari dulur mah sok hayang nulungan. Anu kasapuluh, caina herang laukna beunang anu miboga harti ngarengsekeun perkara ku cara anu hade teu matak tugeunah. Anu kasabelas, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok anu miboga harti lamun tuluy dipigawe tangtu bakal karasa hasilna. Anu ka-12, celik putih celak herang caang bulan 14. Anu miboga harti bersih hate, ikhlas, teu aya rasa keheul atawa tugeunah. Anu ka-13, cul dog-dog tinggal igel anu miboga harti ninggalkeun pagawean anu baku. Anu ka-14, gindi pikir belang bayah anu miboga harti goreng sangka atawa goreng hate kabatur. Anu nomor 15, goong nabuh maneh anu miboga harti ngagulkeun diri sorangan. Anu ka-16, hade gogog hade tagog anu miboga harti hade omongan jeung tingkah laku. Anu ka-17, hade tata hade basa anu miboga harti hade tingkah laku jeung hade omongan. Anu ka-18, halo dosa taun lantis hujan sapoe anu miboga harti nyaeta kahadean anu loba leungit ku kagorengan anu saeutik. Anu ka-17 nyaeta indung tunggul rahayu bapa tanggul darajat anu miboga harti indung jeung bapak teh sumber kasenangan. Anu ka-20 nyaeta jati kasilih ku junti anu miboga harti anu hade kasilih kun goreng. Fungsi basa Sunda dina komunikasi sapopoe. Salah sahiji pakakas anu mindeng dipake nyaeta basa. Bo basa lisan, bo basa tulis. Geus deukeut pisan kana basa Sunda, khususna basa Sunda pikeun urang Jawa Barat. Nepi ka teu kudu ngajajah jeung leuleuman basa Sunda leuwih jauh. Balukarna salaku pamake basa, urang Sunda kudu mampu ngagunakeun basa, utamana basa Sunda. Sairing jeung zaman, media komunikasi kiwari geus mimiti nembus dunia media sosial. Salah sahiji media sosial anu pangpopulerna ayeuna nyaeta Facebook. Salaku salah sahiji media sosial anu loba pamakena, Facebook kiwari jadi media komunikasi jarak jauh anu pangseringna dipake. Pamake media sosial ieu rupa-rupa. Mimitian ti beda kasangkutan sosial, budaya, agama, jeung etnis kaasup urang Sunda. Panyatur basa Sunda dina media sosial Facebook mindeng ngagunakeun basa Sunda salaku media komunikasi. Basa Sunda dina Facebook digunakeun dina rupa-rupa genre wacana anu dibedakeun dumasar kana eusi informasina. Nyaeta artikan, budaya, humor, politik, organisasi, sastra, masyarakat, jeung sajabana. Ciri-ciri pakeman basa. Anu kahiji, pakeman basa mangrupa raehna basa anu mibanda ciri-ciri khusus, tur mandiri, serta digunakeun ku masyarakat di masing-masing lingkunganana. Pikeun ngabedakeun jeung lingkungan masyarakat sejen anu sok disebut wewengkon. Anu kadua, pakeman basa mangrupa wangunan anu aneh konstruksina. Nurutkeun tata basa, pakeman basa sarupa kieu disebutna kecap kiasan. Anu katilu, pakeman basa mangrupa wangunan basa anu hartina nyimpang tina harti nurutkeun tata basa. Anu kaopat, pakeman basa mangrupa wangunan basa anu hartina henteu dipulangkeun deui kana sajumlahing harti unsur-unsur pangwangunan. Anu kalima, pakeman basa mangrupa gaya basa khas pikeun hiji jalma atawa pangarang. Anu kagenep,
Pakeman basa mangrupa rarakitan basa anu dipake sangka nimbulkeun pangaruh anu leleb karasa anu maca atawa ngadengekeun. Jeung anu katujuh, pakeman basa mangrupa kecap-kecap anu ngandung harti injeuman. Nah, salajengna nyaeta kagiatan evaluasi ngalarapkeun babasan jeung paribasa. Latihan hiji. Cik pek teangan hartina ku hidup ieu babasan dihandap ku cara milih jawaban anu disadiakeun. Latihan 2. Cek hidup babasan mana anu merenah dilarapkeun karena ieu kalimah-kalimah dihandap. Latihan 3. Ayeuna pasangkeun ieu paribasa jeung hartina ku cara milih jawaban anu disadiakeun. Latihan 4. Ayeuna cing larapkeun paribasa mana anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah-kalimah dihandap.